Kajeleng sauk yukwar hus angin sameran Panarajang Kidonggala jadi beki tambah kuat jeung leuwih panas batan tadi nandakeun Kidonggala ngaronjatkeun daya Panarajangna oro kaya jirim jaka Sinangling geus ngajolet deui bae kacepatan gerakna leuwih cepet tibatan Panarajang anu jadi lawan antukna Panarajang Kidonggala anu ciri susul geus teu keuna deui wae kana sasaran sawuk yukwar celak plos jirim jaka Sinangling lingasna kelan lir upama kalangkang sameran angin Panarajang anu panas teh jadi kaya hartina da puguh Panarajangna henteu keuna kana sasaran. Kidonggala beuki tambah kesel jeung gemas malah aya kalana jaka Sinangling sok bari jeung ngalelewaan tumerapna beuki tambah muntab amarna Kidonggala. Kidonggala mancu dina tangtunganana bari ngawangun di pasongan neuteub seukeut ka jaka Sinangling bari ngakerendeung ngomong sorangan. Panarajang anu ngandung kakuatan ilmu raga geni tetela jadi leuwih harti namun terus-terusan Panarajang teu bisa kena kana sasaran mah ilmu pangenteng badan sedaka Sinangling beut sarua jeung ilmu pangenteng badan Sinawing beut jadi asa kalung ijen jaja teh ngawenan si Rawing mun kaya kieu mah ieu cepetna kerelan gerakanana ninga si koplok teh ngajorapna ningali Kidonggala masih kene tacan maju dina raja jaka Sinangling harita jadi terus nyengserikeun anu jadi lawan nya cek aing oge naon anjir sanajan maneh gableg kakuatan sakujur awak maneh panas mun anu kabeunangan ku Panarajang maneh awakna bakal tutung tapi ari itu beunang kana sasaran mah eueuh naon eta kakuatan teh anjir anu mata cek aing oge maneh montong micen waktu jeung tenaga teu kubus ya Donggala mending keneh meungeus ya mantong ke Banjarmuluk kitu anjir. Sinangling ilaing montong ngeceblek wae sia dewek teh jago kolot cek kurang ajar anu geus lila makalangan di dunia kajawaraan jadi sakumaha hebatna kamampuan ilmu silat silaing tetep moal mampu ngukulan ajen pengerti dewek mas ya. Oh jago kolotan anjir cek aing oge aing mah teu sieun anjir. Rek geus sila makalangan, rek sakedeung sabodo teuing tuh urusan jeung aing mah Doma Garut. Kalaku mah oge maneh moal meunang sangalawanan jaka Sinangling mah anjir. Hasok maju deui sa maneh Doma Garut. Aduh. Kurang ajar ieu bebenyi teh ieu. Haram jadah sia. Ilaing benar-benar kurang ajar Sinangling sakedeung deui ku dewek bakal dibuktikan sia ilaing bakal jengker dina kayaan tutung sa Sinangling dewek geus moal mere diampun deui sia kamangkulu kawasi laing sa Sinangling bacot we maneh tarik sia Doma Garut tapi kanyatanana majus geuningan anjir sok cek aing oge keturukeun kabubug teh lain ngeceblek wae sateuing dibebekeun tah hieur teh hasok burukeun aing ye hayang ngarasaan modal dina kayaan awak tutung cek aing oge di Doma Garut anu balik maneh narajangna untuk asa-asa jeung aing mah sok gimana syukur ngeceblek we sok beunangkeun di awak aing teh celak cilung Kidonggala miheulan di majuna raja kacepatan gerak jeung kekuatan Panarajangna leuwih dironjakeun. Tapi seperti tadi bae kacepatan gerak jaka Sinangling memang leuwih cepat tibatan anu jadi lawan. Sawuk yukwar celak pros runtuyan Panarajang Kidonggala ngarpros di bae kaya anu kena kana sasaran. Malah dina hiji kesempatan anu hade jaka Sinangling malas narajang leungeun kencana ngahantam kana iga bulung lawan anu jadi kaget keur Kidonggala mah Panarajang leungeun kenca jaka Sinangling ngandung kekuatan hawa tiis anu nembus karena kekuatan hawa panas anu ngalapis sakujur badan
Kidongala waktu panarajang leungeun kenca jaka sinangling keuna kana iga burung lawang nimulkeun sora anu ngacerjes balukal bantrokna kakuatan hawa tiis jeung hawa panas jelat hiuk cedak deus ganas ya kurang ajar cek aing ge naon guluting aing mah tong asa-asa anjir. Kidongala ngagero kaget nahan ka nyeri bari ngadalik deuk mundur ka tukang. Gancang Kidongala mancuh di kangtunganana bari ngahuleung ngomong dina jero hatena. Edan cacakan aing geus dibantu ku kekuatan adek-adek. Aduh, panarajang leungeun kenca jaka sinangling. Bet sarua jeung panarajang leungeun kenca Sirawing. Anu ngalung hawa tiis. Aduh. Jadi apa yang diganjil? Aya hubungan naon ieu jaka sinangling jeung Sirawing ye? Wah, boa aing bakal kasoran ere jaja teh mun kaya kieu mah ye. Tapi asa perilaku aing kudu ere jajateun ku si jaka sinangling. Anu masih keneh rumaja. Aduh. Hongko cenah cek tidur irang mah ieu mangkruk teh. Henteu mampu kana ilmu silat. Tapi kenyataanna jadi beda geuningan. Alah geus ngahuleung deui wae maneh mah domba Garut. Dongala sok lain boga guru maneh teh adek-adek ulang bodogo cek aing ge gusur jeung guruna anjir. Sok maneh mah tarung teh jadi mineng hulang-hulang kawas kitu anjir. Cek aing ge mun sakirana setengah teh jeung geus moal begupodaran aing mending keneh mantok ke Banjarulung sia domba Garut. Sok sia kalau kumaha oge moal meunang ngalawan aing mah anjir. Dewek masih kena sanggup nuskeun ieu tarung sinangling. Samemeh ilaing ngajal binasa. Jelaskeun ka dewek. Boga hubungan naon ilaing jeung Sirawing? Nah, maneh mah teh jeung nanyakeun Sirawing sagarupa domba Garut. Hah? Jeung aing mah anjir. Lain kuna naon sia sinangling? Ilmu silat yang digunakan ku Sirawing sarua dulu sah yang ilmu silat Sirawing. Jadi penasaran meureunna maneh teh nya bisi maneh hayang nyaho Sirawing teh guru aing anjir. Pakarek sabaraha poe aing tadi ajar ilmu silat ka guru aing Sirawing tapi geus hebat ilmu silatna nya. Heeh, karasanya pepegat aing. Aing teh atuh gablek oktakna memang cerdas anjir. Teu kawas maneh domba Garut keur mah geus kolot sia teh. Alakah beuleting belebuk geuningan anjir. Kidongala ngahuleung di bae ngadenge caritan jaka sinangling seperti kitu teh. Bet asa pamohalan kakarek sababaraha poe diajar ilmu silat ka Sirawing geus langsung boga kemampuan anu teu jauh jeung Sirawing. Kitu cek pamikiran Kidongala dina waktu harita. Kidongala akhirna nangtukeun sikapna pikeun mungkas rumakuna eta tarung taya deui cara kajaba ti kudu ngagunakeun jurus pamungkas jeung kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Kidongala neuteub seukeut ka jaka sinangling baritus nyarita. Sinangling bisa jadi ilaing boga kemampuan ilmu silat Sirawing euy. Tapi dewek moal make kudu ngejat satapak tatan sudi rasani ati sakeplok. Mun kaca ningali ilaing ngajampana jadi bugang. Ilaing montong kaduhung sa sinangling. Mun sakedeung deui sakujur badan Sirawing bakal tutung sinangling sia. Geus nya capek kitu deui wae maneh mah anjir. Gablek jejewir teh teu ngadenge maneh mah dasar si domba Garut. Cek aing ge hasok gancang podaran aing teh hayang buru-buru modal anjir, hayang ngasan modal aing mah. Babatot sekali diabor ngajolor sia, dihapuk nyongkruk sia Dongala. Kurang ajar. Haram jadah ilaing sinangling. Dewek kapaksa bakal ngagunakeun jurus pamungkas jeung kekuatan tanaga lapisan sapiruna deui sia. Montong saku jojolatan nyingkan panarjang hungkul sia. Bandung panajang dewek sa sinangling. Mun heueuh mah sia ilaing boga kemampuan jeung kakuatan ilmu Sirawing. Jadi maksud maneh mah aing teh montong nyingkaan panarjang maneh kitu.
Hasok ku aing digugu tah karep hayang maneh teh anjir. Ku aing panarajang maneh moal rek disingkahan Domah Garut. Sok, hasok gancang maju anjir. Si kurang ajar rasakeun Casinangling modal sia. Iya. Curela culung. Kido ngala maju naraja ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapenuhna. Sedengkeun Jaka Sinangling jadi ngalaman di kejadian anu saperti waktu keunayunan Ronggowesi. Sapasang sukuna bangun anu masih kana lemah. Napa pageuh upama ngahiji jeung tanu. Panarajang lawan anu datang harita dibeunung ku sapasang leungeun Jaka Sinangling. Bantrokan kakuatan ngaliwatan leungeun masing-masing. Nimbulkeun sora anu ngakeduk matak linu ngadengena. Lian ti eta ngahebosna hawa panas. Pangaruh tina ilmu raga geni harita nebak kana badan anu jadi lawan. Sabuk hiuk war hus keduk. Sangeus ngabendung panarajang lawan harita leungeun kenca Jaka Sinangling ngasupkeun panarajang ngagempur kana badan lawan. Kakuatan panarajang anu ngandung kakuatan hawa tiis. Hiuk cidak cebrot des. Haram jadah sakurang ajar. Kido ngala ngagero dinahankan nyeri bari ngabangkieung mundur ka tukang. Sedengkeun Jaka Sinangling mah tetep pancu dina tangtunganana henteu ngageser saeutik-eutik acan. Kido ngala bari sumengir nahankan nyeri mancuh ke di tangtunganana. Bari ngahegak ngatur napasna. Kajadian anu langsung dina waktu harita meh henteu bisa dipercaya ku dirina. Kakuatan panarajang leungeun kenca Jaka Sinangling anu ngandung kakuatan hawa tiis jadi tambah leuwih kuat nembus hawa panas dina ilmu raga geni anu ngalapi sagujur badanna Kido ngala dina waktu harita. Jaka Sinangling ge sarua jadi beuki tambah kaget sabab mahna jadi boga kemampuan ngasupkeun panarajang kanu jadi lawan. Malah kakuatan leungeun kencana bet jadi ngandung kakuatan hawa tiis. Jaka Sinangling harita ngomong sorangan dina jero hatena. Bapak aing si Rawing bener-bener hebat. Kokot aing anu kenca bisa ngaluarkeun hawa tiis anjir teh. Terus kokot katuhu ngaluarkeun hawa panas. Terus aing ge bisa jejoretan harampang di awak teh. Leuwih kagetna deui mah aing geus bisa ngomong deui seperti biasa ayeuna mah. Hatina aing teh cager mun kieu mah nya. Sedengkeun Kido ngala harita nyelang merhatikeun ka tempat tumangsungna tarung anu sejen. Katingali Ambarawa keur tarung ngayonan si Jari Sakti. Sedengkeun Somanta katingali bangun anu kadeseh ku kibarna wa pupuh paguron gagak sagara. Sedengkeun para anggota ajak bayangan jadi teter kadeseh sabab kudu ngayonan Sarwendah jeung Purwana. Ngageter hate Kido ngala sabab teu ningali limbong si singa terbang anu tadi tarung ngayonan si Jari Sakti. Kitu deui Ki Guru Jug teu katingali. Sedengkeun Ronggowesi masih keneh rubuh ngabebengkang tacan bisa hudang. Kido ngala ngomong sorangan dina jero hatena. Cilaka. Nilai kanakayan seperti kieu mah moal boa. Kaunggulan aya di pihakmu musuh. Anggota ajak bayangan oge teter kadese sigana teh. Nya andil wadugaan ieu mah ye. Malah si Ronggowesi ge bisa eleh jajaten ku si Jaka Sinangling. Anu boga kemampuan jeung kakuatan ilmu silat si Rawing. Halah. Geningan jurus pamungkas jeung kakuatan tangga lapisan nu sapinuhna. Tetela bisa dibendung ku Jaka Sinangling. Nya cek aing ge naon anjir. Rek ngagunakeun jurus jeung kakuatan nahaon oge moal bisa meunang nganon teh ngalawan aing mah Domah Garut. Cek aing mal bisa ngajar kumaha oge. Percaya ka aing anjir. Jaka Sinangling dilawan maneh mah. Kumaha ya diteruskeun moal ulang-ulang kitu anjir. Hah? Kido ngala jadi sabil oge hatena.
sabab bisa karasa kumanehna panarajan leungeun kenca Jaka Sinangling anu ngandung hawa tiis mampu nembus kekuatan ilmu raga geni. Tapi mun teu neruskeun tarungna beuki tambah dilelece pasina oge ku Jaka Sinangling. Bari merhatikeun ka Jaka Sinangling harita Kidongala ngagerendeung ngomong sorangan. Aing mun henteu neruskeun tarung buat asa kaboga harga diri. Ngeja tinggalkeun lawan. Mulai teruskeun ieu tarung teh heula. Jurus pamungkas jeung kakuatan tenaga lapisan aing bisa diimbangan ku si Jaka Sinangling. Halah. Ai boga ya. Tapi meyakin kepanasaran. Hayang nyaho. Maju narjang deui sakali mah. Kakang ngajentul kitu maneh mah Donggala lumah Garut. Cek aing ge meungeus mending keneh mantog anjir. Bejakeun ku maneh ka si buyut ireng. Montong saukun itahan mangkruk-mangkruk anu teu begug tarung kitu. Si buyut ireng we anu kudu langsung maju mah anjir. Arung jeung aing kitu bejakeun. Lain ulah sombong Sinangling. Ulah sombong kumaha anjir bener aing mah. Lain nangtang tepuguh aing bener. Lain akon-akon anjir. Dewek masih kena mampu ya bikin neruskan ieu tarung sanajan bener ilaing boga kemampuan ilmu silat sa Sirawing ilmu silat Sirawing tapi dewek mau rek sentar Sinangling urang teruskan ieu tarung sia tadah kurang ajar hiya curela cilung Kidongala harita miheulaan di Maduna Rajang ngagunakeun jurus pamungkas dibarengan ku kekuatan tenaga lapisan sapinungna. Kidongala meakeun panasaran sigana mah. Sok sanaja dina hate mah geus kaeunteupan ku perasaan sabil. Ningali kedatangan panarajang lawan. Jaka Sinangling harita masih keneh tetep mancuh dina tangkunganana. Henteu beda ti kaayaan Sirawing mangsa ngagunakeun ilmu pancaring bumi. Curela saweuh hiuk warhus. Angin samuran panarajang nu nebarkeun hawa panas jadi lebih kuat nebak karena badan anu jadi lawan. Jaka Sinangling ngabendung di panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Sawuk hiuk deus. Gerak panarajang Kidongala bangun anu geus bisa kabaca ku Jaka Sinangling. Kajadian saterusna Jaka Sinangling harita ngasupkeun di panarajang bersanana. Dina kayaan posisi henteu ingkah di tempatna. Seri susul pilih genti sepasang leungeun Jaka Sinangling ngagempur dada anu jadi lawan. Hiuk jebron. Anjir. Haram jadah ieu mangkeluk. Kidongala ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieung ka dorong mundur ka tukang. Tulang dadana asa remek. Nyeri anu lain di kieuna. Malah ieu terus mangaruhan kana reng hafal napasna. Kidongala ngahegat ngatu napasna bari sumengir nahan ka nyeri. Leungeun kencana nyepengan dadana. Kidongala ngarahuh dina jero hatena. Aduh. Alah. Mun aing masih kene maksakeun diri neruskeun ieu tarung bisa dipastikan bakal ngaranapan kejadian seperti Sironggo beusi sigana mah. Si Jaka Sinangling ilmu silat jeung kakuatan tenaga lapisanana. Bener-bener sarua jeung Sirawing. Si Ambarawa ge sigana mah moal mampu ngungkulan si Jari Sakti. Kidongala nyelang ngaret di kalebah Ambarawa anu keur ngayunan si Jari Sakti. Ijiran Kidongala memang henteu nyalahan. Ambarawa anu kungsi tarung ijin jajaten ngayunan si Jari Sakti harita memang geus mimiti ngarasa sudah tanagana. Sok sanajan bener panarajang lawan anu keuna kana anggota badana kaya pangaruh naon-naon, tapi panarajang manehna ge anu keuna kana anggota badan si Jari Sakti sarua kaya pangaruh naon-naon. Da puguh sakujur badan si Jari Sakti dilapis ku kakuatan ilmu karang nunggal. Curela sawuk hiuk Ambarawa si kulit besi ngarangsak di ku panarajangna. Tapi si Jari Sakti memang geus bisa ngukur karena kemampuan anu jadi lawan. Da puguh kungsi ngerubuhkeun Ambarawa. Kemampuan ilmu pengenting badan si Jari Sakti memang leuwih punjul tibatan anu jadi lawan.
Tematak aneh mun Panarajang Ambarawa henteu bisa kena kana sasaran. Sabuk hiuk laplos. Giliran si Jari Sakti anu males narajang. Dina ngalakukeun Panarajang na harita si Jari Sakti ngagunakeun ilmu totokna ngarah kana panon anu jadi lawan. Sat kila gajleng. Ambarawa si kulit besi ngagajleng ka tukang mangsa nyingkahan totokan si Jari Sakti anu ngarah kana lebah panonna. Ambarawa mancuhkeun tangtunganana bari ngahegap ngatur napasna. Merhatikeun anu jadi lawan bari ngupatina jero hatena. Walah, si Jari Sakti memang lawan anu berat. Aing memang kungsi rubuh kasolan elecacaten. Main geus bisa maca kana setiap gerak Panarajang aing. Edan. Wah aing bakal ngaranapan di kasolan elecacaten anu kadua kalina. Si Jari Sakti geus nyahoeun ti kelemahan aing. Sasaran Panarajang nang arah kana sapasang panon aing. Sedengkeun tanaga aing geus mimitirana suda ieu. Halah, cacakan dia geus ngahkan roti kadet pindah bakeun. Aduh, tubuh. Ambarawa nyelang merhatikeun kana kayan anu lumangsung. Bisa katingali ku manehna sanajan jumlahna leuwih loba, tapi para anggota ajag bayangan kawilang kawalahan ngayunan sarwendah jeung Purwana dibantu ku para murid ti paguron masing-masing. Ambarawa si kulit besi hatena jadi kaentepan ku perasaan salempang. Nilai kana kayan lumangsung jelas pihak musuh anu bakal unggul. Ningali Ambarawa bangun anu bingung, harita si Jari Sakti terus nyarita. Diperhatikeun teh alika besiga anu keur bingung geuningan lur. Memang wajar eta mun bingung jeung salempang. Sabab pihak kuring jelas bakal aya di pihak anu unggul lur. Sok we perhatikeun ku Andika. Buat anu mimpin barisan ge limbong si singa terbang geus moal bisa datang deui. Moal bisa datang di Tegal Mayasih pikeun neruskeun tarungna. Ambarawa sikut besi sanajan bener dina hate mah leutik. Ngabenerkeun kana caitanana si Jari Sakti. Tapi maehna ge mung ari kudu ngaku kana kaayaan anu keur lumangsung harita. Si laing montong waka geus ngarasa meunang angin Jari Sakti. Dewek masih kene mampu pikeunkeun ieu tarung. Sanajan bener si limbong geus eueuh di dieu, tapi dewek moal make kudu ngejati pakalangan deuleu sia. Jadi maksudna tarung rek tetep diteruskeun lur. Nya taya bayana keur kuring mah. Kuring moal rek ngahalangan kana eta karep jeung hayang Andika Ambarawa. Ari henteu bisa narima kana kanyataan mah. Upaya ngagempur ka dieu teh bakal gugul. Bakal gagal lur. Wah, kekuatan barisan si laing anu bakal tumpul masa Jari Sakti pengajar sia. Urang terus ke deuleu tarungna. Tadas sia setan. Curilat cilung. Ambarawa harita miheulaan majuna raja. Sok sanajan dina hate leutik mah geus ngarasa leutik hate mang oke. Tapi Ambarawa masih kade panasaran siga nama mangade kadet ya. Anu matak harita ngagunakeun jurus pamungkasna. Jeung kakuatan talaga lapisan nu sapinuhna. Sedengkeun si Jari Sakti ge pacamat nangtukeun sikepna pikeun mungkas sumakuna eta tarung. Sabab mun Ambarawa geus bisa dirubuhkeun mah bisa dipastikeun kakuatan barisan pihakna Kidul Ireng bakal terus kadeseh anu saterusna bubar kataburan nyalametkeun dirina masing-masing. Sedengkeun di tempat sejen harita si Banteng Bulung keur merhatikeun kaayaan limbong si singa terbang anu panonna henteu bisa dibeuntakeun. Ku si Banteng Bulung digebruskeun kana cai walungan. Kaayaan limbong si singa terbang dina kaayaan panon henteu bisa ningali. Sarta harita aya di walungan anu lumayan jero oge, meh semet dada cai walungan ngeueum dadana. Di sisi walungan si Banteng Bulung merhatikeun bari ngumbar ka sukahatena. Asok ngarek ngumaha nganu sakarang salimungan. Adanan ngaya di walungan. Bari henteu bingsat ningali sia. Ngeungeus moal bingsat neon-neon sia limbungan murang ajar.
terus nyerang sungka kang lahat tenang oge coba lamunan ngeunggeus ngieu ngarek kumaha maneh limbungan misih ngeneh ngarek manjut narung urang acan ngarek bisa narung kumaha ari nganon henteu ningali mah ngasok ngarek kumaha syah golobog limbong si singa terbang ukuran dua leungeun anu uyup ayap tepuguh balitus nyarita bide bangko banding ulu macam mana pula kau melakukan aku seperti ini bah kalau memang kau berani cepat sembuhkan kedua mataku ini bah macam mana pula kau si jari sakti curang melakukan tindakan seperti ini kedua mataku jadi tidak bisa meningali kurang ajar persetan kau jari sakti ente mudu ngomongan dai ngeunaan singjang risaktian maneh limbungan sambab maneh ngaina ngaya di temprat anu anggangan di temprat narung nauran nganu jenglas bang risan nganu dipimprin ku maneh bakal dipungkul mundur sia tidak akan juga akan bisa menang sia untuk menggempurannya akan gagal tongtal sia cepat aku bawa pergi dari tempat ini Banting Gulungan. Macam mana pula kau? Aku berada di dalam sungai. Awas kau Banting Gulungan. Awas kau. Aku tidak akan kasih lagi ampun. Cepat bawa aku pergi. Badan aku jadi basah kuyup seperti ini. Persetan ku Banting Gulung. Janganlah mengomongan terus sama nak karap siah limbungan. Mokon nama wayahna lamun cicingan ngoranganan di dia sia. Ulah ngajar ngeueuh ngalu banturan pokona mah sia limbungan. Mokon nama pangrisan ngalu dipimprin ku maneh akan dipungkul munduran sia limbungan. Tindak ngakan ngaya dina kamenangan kungkung mahang oge. Sok sia. Ku binar-binar kurang ajar Banting Gulung. Cepat keluarkan aku dari sini bah. Macam-macam pula kau. Tindakan yang kau lakukan ini benar-benar curang Banting Gulung. Curang bebongok sia. Cepat bawa pergi aku ke tempat pertarungan bah. Sudah diomongkan tang di ngogel limbongan. Mokon nama wahyahna harus tetap nang jengdog di sini. Singanteng ngarek nginit deui ka tempat Mang Yang sih mokon nama. Di ngamuk ku ngaing mah. Bang Risan ngalu dipingprinan sama kamu untuknya kemudian justru selamat tinggalan sekolah pok durug-dug kecilong si Banteng Gulung harita terus ini tinggalkan etapa tempatan limbong si singa terbang puguh we jadi amak-amakan sorangan sabab si Banteng Gulung kalaka terus ini tinggalkan etapa tempatan kangaranan panon teu bisa ningali da puguh teu bisa dibentakeun baluka ditotok ku si jari sakti harita limbong si singa terbang kangaranan hayang hanyat ka darat oge jadi harese ngan saukur bisa upuy apai leungeunna nyepengan batu anu gede kitu di dua sukuna anu ngatog dina ngalengkahna ngan saukur bisa dikira-kira ngeunaan sisi walungan lebah-lebahna sangkan bisa hanjat di walungan ngan kaburu kabantu ku waktu dan memang waktosna seep sakitu biasa kasangakeun Barat Cakra Pidangan Dongeng Sunda Silangling Asih Sumanding hatun nuhun tina sagala piparatosanana neda siapkeun teu kasuhun tina kakiranganana insyaallah enjing urang teraskeun deui nya dura-duri sareng reng-rengan Cakra Mobile aya Mang Nano aya Mang Randy Black aya Bebeb Eka aya Mang Iday lajeng aya Mang Oding ya atau Mang Ope Capruk aya oge Mang Adekade oge aya Om Teh Sinta ya Sinta Sita oh Desita dan juga Cerum Centin Rita nya Ceomoh ya pokoknya mah keluarga besar Kacak Dua Kelinci dan ngerti masih nuju mancen ngabagiakeun Barat Cakra terutama masyarakat anu ngaleungkeun ngambana leut sejak divaksin gitu Barat Cakra ya
gawe bareng sareng Kecamatan Rancasari oge keluarga besar Polsek Rancasari ya hatur nuhun pangbagiana mudah-mudahan dina seswaktos dura-duri sareng rengrengan Cakra Mobile anu berdomisili di Jalan Curang 80 insyaallah saja tepang deui sakitu tiasa kasangakeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keber bye.